Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang disareng Ibu Mona dina pangajaran Basa Sunda. Minggu kamari hidup tos mikawanoh ngeunaan aksara Sunda. Ayeuna urang diajar nulis aksara Sunda yuk. Tapi aya sababaraha katangtuan anu kudu diperhatikeun dina nuliskeun aksara Sunda teh. Geura urang tengetan heula nya berendelanana. Aksara Sunda ditulis ti kenca kakatuhu. Kitu deui nuliskeun angka sarua ti kenca kakatuhu. Contona mikawanoh aksara Sunda. Contoh sajana upama urang nuliskeun angka 28.122.016. Kieu nulisna. Unggal nuliskeun kecap dipisahkeun ku spasi atawa lolongkrang engang. Contona diajar basa Sunda ditulisna kieu. Aksara Sunda teh sistem alfabetna silabik. Nyaeta unggal aksara dasar ngawakilan hiji engang atawa suku kecap. Aya bedana jeung aksara Laten anu make sistem fonetik. Ari aksara Laten mah unggal aksarana teh ngawakilan hiji sora atawa fonem. Dina sistem silabik mah upama nuliskeun kecap bapa cukup ditulis ku dua aksara, nyaeta aksara ba jeung aksara pa. Tapi dina sistem fonetik mah kudu ditulis ku opat aksara. Seperti kieu. Aksara Sunda teu mibanda aksara kapital. Jadi teu dibeda-bedakeun antara aksara leutik jeung aksara kapital. Contona bae nuliskeun Gunung Tangkuban Parahu. Taya bedana jeung nulis Gunung Tangkuban Parahu. Dina aksara Sunda mah sarua wae hasilna jadi kieu. Nuliskeun singgetan jeung akronim anu make aksara Laten, upama make aksara Sunda, unggal aksara ngalagenna nu disingget kudu make rarangken pamaeh. Contona doktor ditulisna make aksara da ditambahan rarangken pamaeh jeung aksara ra ditambahan rarangken pamaeh. UUD 1845 ditulisna make aksara suara U jeung aksara suara U jeung aksara ngalagenna da anu ditambahan rarangken pamaeh. Ditungtungan ku aksara angka anu make dua garis ajeg. Kecap serepan asing kudu diluyukeun heula ejahanana dina basa Sunda. Tuluy dituliskeun ku aksara Sunda. Contona handphone dibacana handphone. Tuluy ditulisna jadi kieu. Lain kieu. Sabab aksara Sunda mah dituliskeunana luyu jeung sora anu kaluar tina ucapanana. Anu pamungkas, tanda baca atawa punktuasi anu dipake dina aksara Sunda sarua jeung tanda baca anu dipake dina aksara Laten. Sanggeus hidup mikawanoh rupa-rupa wangun aksara Sunda, ayeuna urang diajar ngalarapkeunana kana tulisan luyu kana ugeran-ugeranana. Pek tengetan masing gemet.
Rarangken teh bisa dipake dina aksara dasar kalawan bareng 2 atau 3 rarangken dina hiji aksara dasar. Geura ilikan contona. Nuliskeun angka teh arahna ti kenca ka katuhu kalawan salawasna kudu dihapit ku gurat nangtung. Wangun-wangun angka dasar bisa dijieun jadi wilangan ratusan, ribuan, jeung satuluyna. Wilangan ribuan dirucat make tanda titik. Tapi nuliskeun taun jeung nomor telepon mah teu kudu dirucat ku titik. Tanda baca anu dipake dina aksara Sunda teh nginjem sakabeh tanda baca aksara Laten. Cara makena oge taya bedana saperti dina aksara Laten. Ieu sawatara contona. Sakitu heula nya pidaran dinten ieu tepang deui minggu payun dina pangajaran anu salajengna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.